deui geus kajen batur babara resih beureunan hatena bersih tina naon kiai rereged di antara nu ngahalangan teh 4 perkara hiji dunia, nomor kedua makhluk, nomor katilu nafsu, nomor kaopat setan. Mun 4 perkara geus eueuh di diri urang di hate urang bakal tetempuan beda dedengian beda. Dunia ulah dipuatkeun ka jero hate cukup dileungeun bae dunia ulah diasupkeun ka jero hate. Urang boga duit 1 miliar dileungeun bae tah ulah diasupkeun ka hate. Kan ieu mah aya mepak di hate. Bogana mah ngan 100.000 nu mepak mah 1 juta di dieu. Ngeleuwihan ti kaboga. Ieu hayang itu hayang, itu rencana ieu rencana eta nu rusak dia. Iya jadi mainan doang nu mentak tendeuna dileungeun doang lantaran bakal ditinggalkeun ku urang nu dibawa nu aya di hate urang. Kos gitulah carita dunia mah terus beja urang keur cicing di dunia pasti damah meureun dula deuleu dedengian aya lah dunia mah ulah diasupkeun ka jero hate bersihan hate kitu keneh makhluk ulah aya hiji be Allah. Nah sebenarnya pibahanan di diri urang aya sebab naon sebab baheula Gusti Allah anu wujud kidam baqo mukhalafah lil hawadits qiyamu bidamsi wadaniyat dan selanjutnya hiji tidinya qobado qobdotan min nurihi tina nur Gusti Allah dicandak dijadikeun nur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijieunkeun lauhil mahfuz qalam dijieunkeun makhluk kabeh. Jadi urang aya nur Kangjeng Nabian. Ieu urang teh aya nur Kangjeng Nabian di diri urang. Tinggal ku urang we disingkapkeun mana si nurna. Ko teu kapanggih ieu nur aya ge tetangga urang ieu nur. Teman nur bangsa temah. Ieu nur nu aya di diri urang ko teu kapanggih ku urang. Can nyingkap kalimpudan ku nafsu kayak nur Kangjeng Nabian lamun kabuka atuh cara para wali Allah urang anu geus disingkapkeun cahaya Kangjeng Nabina atuh lamun Kangjeng Nabi adil urang pasti adil Kangjeng Nabi jujur urang pasti jujur mun geus kapanggih jati diri urang nur Kangjeng Nabi nu aya di diri urang atuh meureun salatna ge ngeunaheun tahajudna Kangjeng Nabi datang ka barengkak ku nikmat-nikmatna atuh urang ge meureunanan barengkak loba nu bengkak mah sebenarnya urut ditajong teh main bola dikrek segala oh mah teh nu gering mah lain eta tapi ieu ku nikmatna ibadah teu karasa tah gering muriang aya naon aya nur Kangjeng Nabi. بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن فروض الكفاية lan ikut tetap setengah saking wa min fardil kifayati lan ikut tetap setengah saking fardu kifayah al-qiyam bi iqamatil hujaj utawi netepi kalawan ngadegakeun pirang-pirang hujah wa halil muskilati fid din lan mudar sakehe kasukra ing dalem agama
wa bi'ulumi syar'i lan kalawan pirang-pirang ilmu syara' ka tafsirin wa haditsin kaya ilmu tafsir dan ilmu hadis wal furu'i lan ilmu furu' pirang-pirang cabang bihaitu wasluhu lil qada'i kalawan sekira-kira patut ia furu lil qada' kedua qada wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari lan marintah kalawan kebecikan wan nahyu lan nyegah 'anil munkari saking munkar 'anil munkari saking munkar. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah sabada urang libur saminggu masih kene dibere sehat, dibere kuat sehingga orang sakumaha biasa kumpul di majelis ieu dina raraga thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat orang nuntut ilmu diterima ku Gusti Allah sehingga kapangi jaga di yaumul kiamat ngajadi wasilah karena bisa nyebrang menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah carita haul diulah-ulah ge cekula ulah lobaan urang bae nu sok ngararaji abeh daharna sababaraha kali. Alhamdulillah titah 2 kali ge aya nu 4 kali dahar bajung teh nya nu mere nya nu ngadah bahkan leuwih kuduna malah atuh ai mere 1000 2000 sacomot beda ieu teu banget tapi hese dicegahna sebabnya ngomongna ge lain lapar berkah. Aya nu ngendong bae sanajan deukeut aya kitu mah di Cianjur di Bandung di Tasik ngendong teu baju mah pantes ieu mah tetangga tetangga lembur ngendong bae aya nu wayah dahar doang datangna deui geus maklum meureun arapal kabeh kitu. Tapi ya alhamdulillahirabbil alamin lamun kula terima kasih atau terima kasih terima kasih ka penyuplai cai di PDAM. Lamun teu disuplai cai di PDAM beuh dekat rumah mandi wudu. Ialah terima kasih nomor kahiji. Kedua tentang keamanan 250 personil polisi kabupaten tambah deui ti Polda 100 jadi 300 sekian. TNI sekian puluh TNI encan banser encan bangsa satkus Masya Allah sebenernya ente kudu daratang ente kueta doang geus loba tah kueta doang geus cukup teh geus 1000 leuwih 2000 beureun bangsa kepoduaeun mah teter teh geus sebenernya. Tapi kabehan ge menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat terima kasih kepada Bapak Kapolsek terutama Kapolres anu geus
naon gitu ngabantu keamanan sehingga alhamdulillah teka denge aya nu leungit motor aya nu leungit mobil malah leungit jelema loba Masya Allah gedeng-gedeng berita leungit jelema deui ya Allah ai motor bajateuna naon jelema leungit kos gitulah seputar haul. Atuh terima kasih pisan terutama ka pribumi Sukamantri anu sangat luar biasa geus ngabantuna kana kelanjutan tur keamanan acara. Oge ka Bapak Bupati setempat anu geus luar biasa nyana memberikan tawaran-tawaran naon nu dibutuhkeun naon nu kudu dibantu. Walaupun kula tetap terserah Bapak baik tetapi kusakitu geges alhamdulillahirabbil alam terutama sekali ke Bapak Gubernur anu memang sangat dekat ti memeh jadi gubernurna nya nama sering datang ngaji sanajan kuari ge nya nama aktif ngaji poe minggu melalui jaringan jadi nya nyaho pengajian teh terus dipantau kunyana selalu menanyakan kebutuhan lingkungan selama membangun majlis ge nyana geus nawaran deui nawar apa yang dibutuhkan oleh Pak Kiai saya akan membantu cikula belum ada yang dibutuhkan uang pun belum kepake itu siapa ngomong semua ngomong aja atau emang can kepake bila perlu nyana dibantu kurang tuh can kepake duitnya Masya Allah taetalah alhamdulillah nyana menawarkan luar biasa jeung teu berani nyana langsung mawa semen mawa pasir besi atau uang sebelum ku kaula dibuka lampu hijau sebab boga sejarah ketika ngabangun masjid aya 2 kontainer iring-iringan semen luar biasa tetapi cekula balikeun deui calon gubernur hari itu balikeun deui Haji Pendi mah pindahkeun sambarangan nah lantaran besi dibalikeun deui alhamdulillah per detik ieu wa bupati gubernur can berani nyana sekoyong-koyong naon mengirim geus teu kudu heulangan sebab semen aya ge minggu kamari geus aya satreuk geus aya laporan deui nu semen sekean nu endek mawa ge loba keneh malah di stop aya nu ngabisi ulah dia stop jadi jual atau emang jurig mati sisi tigigir loba ngarupak haji jurigna ge make jas kadang-kadang mah alhamdulillahirabbil alamin per detik ye atuh laporan terus-terusan nu ngirim semen ngirim anu dan lain sebagainya uang anu 500 sejuta anu 5 juta alhamdulillah terkumpul can kapake seluruhna kara kapake sebagianana alhamdulillah geus ngawujud sekitar 30% bangunan muasik kene rambaka teh eta bahasa Jerman rambaka masih kene bakal dicor ke kaditu ieu ge mungkin ke bakal aya ditingkat pokoknya ente saminggu teu ngaji bakal kaget perubahan iyalah majelis anu direncanakeun melalui mimpi alhamdulillah henteu sambarangan nempel di majelis lantaran aya sabaraha pejabat nu endek mere ulah cekulah aya nu dek mere ulah pokok kiai kula negieun kahadean ulah coba ditubaykeun saja diulah kula aya nu dek mere 300 juta aya nu dek mere 200 ulah
belikan ka mobil bae geus ka ditu majelis mah jang ka akhirat kudu nu murni ya ente bae manisna anu dagangna teu maju-maju anu tanina bae kurang cek nyana daripada diboka imam maning di ka majeliskeun bae eta anu kos sekarang mentak majelis da tiis harares begawe lagi ada mesti kudu pakai AC. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Geus kapake kurang kuari geus kayuhan walaupun sababaraha persen. Masih terus ke bakal ngawujud nu ngora tapi nu kolot wallahu a'lam. Kaburu apa sebab embun-embun nangis bau kuburan. Nah ieu mah aya anu kitu junkeun Fatih hiji Salih binti Anik Siti Sudia binti Salih batur maloba ngararimpi masalah haul bae aya nu ngimpi diajak ka langit aya nu laporan aya nu ngimpi ka pangijeng Tuan Syekh aya nu ngimpi diajak ka laut nyebrang Haji Pendi mah diajak ka gunung naik ka juragan lumayan teh sakitu ge naik ngan ragag mungsrut teh macem-macem aya anu ngimpi loba jasa ngimpi masyaallah karim deui geus kajen batur babara resih beureunan hatena bersih tina naon kiai rereged di antara nu ngahalangan teh 4 perkara hiji dunia nomor kadua makhluk nomor katilu nafsu nomor kaopat setan mun 4 perkara geus eueuh di diri urang di hate urang bakal tetempuan beda dedengian beda dunia ulah dipuatkeun ka jero hate cukup dileungeun bae dunia ulah diasupkeun ka jero hate urang boga duit 1 miliar dileungeun bae tah ulah diasupkeun ka hate kan ieu mah aya mepak di hate bogana mah ngan 100.000 nu mepak mah 1 juta di dieu ngeleuwihan ti kaboga ieu hayang itu hayang itu rencana ieu rencana eta nu rusak iya jadi mainan doang nu mentak tendeuna dileungeun doang lantaran bakal ditinggalkeun ku urang nu dibawa nu aya di hate urang kos kitulah carita dunia mah terus beja urang keur cicing di dunia pasti damah meureun dula deuleu dedengian aya lah dunia mah ulah diasupkeun ka jero hate bersihan hate kitu keneh makhluk ulah aya hiji be Allah. Nah sebenarnya pibahanan di diri orang aya sebab naon sebab baheula Gusti Allah anu wujud kidam bako mukhalafah lil hawadits ya mau bidamsi wadariyatan selanjutnya hiji tidinya qobado qobdotan min nurihi tina nur Gusti Allah dicandak dijadikeun nur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijieunkeun lauhil mahfuz qalam dijieunkeun makhluk kabeh jadi urang aya nur Kangjeng Nabian ieu urang teh aya nur Kangjeng Nabian di diri urang tinggal ku urang we disingkapkeun mana si nurna kok teu kapanggih ieu nur aya ge tetangga urang ieu nur teman nur bangsa temah ieu nur aya di diri urang kok teu kapanggih ku urang can nyingkap kalimpudan ku nafsu aya nur Kangjeng Nabian lamun kabuka atuh cara para wali Allah urang anu geus disingkapkeun cahaya Kangjeng Nabina atuh lamun Kangjeng Nabi adil urang pasti adil Kangjeng Nabi jujur urang pasti jujur mun geus kapanggih jati diri urang nur Kangjeng Nabi nu aya di diri urang atuh meureun salatna ge ngeunah tahajud da Kangjeng Nabi datang ka barengkah ku nikmat-nikmatna
atuh urang ge meureunanan bareng ka loba nu bengkak mah sebenarnya urut ditajong teh main bola dikrek segala komo teh nu gering mah lain eta tapi ieu ku nikmatna ibadah teu karasa tah gering muriang aya naon aya nur Kangjeng Nabi mata kurang dibacaan sholawat lah abeh kasingkap kalau udah sering baca sholawat ulah loba-loba sampai 4444 bae nyingkap ke kajian gokuma babudah ujian sungut urang geus teu menang tilu poe dibawa ka Usada Insani kunaon yang mabok sholawat diukur bae kurang gelana diukur mampu raik sabaraha kena kasingkap nur Kangjeng Nabi kena kasingkap aya nur Kangjeng Nabi ya lamun geus kasingkap nur Kangjeng Nabi aya nur Kangjeng Nabi teh pan menang ti Gusti Allah atuh bakal kasingkap Gusti Allah di diri urang lamun geus kasingkap tarak kadeuleu Gusti Allah urang ngucapkeun Allahu Akbar kemahaagungan Allah teh karasa lain ka omong karasa nah ibadah teh supaya karasa ku urang lazat ngeunaheun cara Kangjeng Nabi teh nikmat salat eta zikir eta maca Quran boh maca boh ngadenge nikmat nu aya sebab eta teh tadi hahalang antara Kangjeng jeung Allah kitu kene para sahabat khulafaur rasyidin makomo hahalang antara dirina jeung Allah aulia Allah hahalang antara dirina jeung Allah urang mah loba jasa hahalang hese kahalang kudaekna ge geus alhamdulillah ngomongna ge geus kitu boro-boro husuk kudaekna ge sama lemah teh jelema kos kitu teh lemah ai nu tilok ngaji mah bener ngomong kos kitu kudaekna ge deureus tah ai urang mah nu sok ngaji ulah kos kitu ngomongna ulah kudaekna ge deureus atuh moal maju-maju tah kos kitu moal maju-maju majukeun coba hayang nyaho coba lamun kiai tarangna hideung hayang nyaho poe dipadukeun siapa yang tarang abeh hideung sarua aja pamer hideung nah hideungan aing jeung kiai meureun nya nama dibadug-badukeun batu kiai mah asli urut sujud aing mah lain keterokan abeh pajar ahli tahajud atuh lain tidak hideung tahajud bersinar aya sinaran di wajah kadeuleu katempo ahli Allah sebab di dieu kan aya cacaan di kolbu aya syu'a nyorot ka dieu kajeuting kulitna hideung tapi aya ilahian cahaya ilahi muncar kana beungeut hideungna ge herang kadeuleu muhana negro hideung tapi herang urang putih tapi kucem sebab naon ieu kabacakan ku urang teh kredit can kabayar masyaallah dagang nu meuli anak umurna geus 35 can laku keneh bae urang boga pamajikan 2 nu kolot marah bae aduh ampun rumek tah dina wajah rek karena mengkerut tapi lamun cekas mah ka urang ulah boga pamajikan 2 opat tapi kadang cekas mantep jasa teu boga pikiran naon bidug meureun mah jelema ieu aing mah geus boga pamajikan sok dipikiran kumanyana bae geus tah mah loswat kos kitu mah lain mah aya cahaya ilahiyah atuh diatur moal pati-pati aing nyandung atuh lamun can bisa beh atuh moal pati ka wuduk aing mun teu boga kalapa beuh pohar tah imahna tah kendaraanana tah perusahaan namun ku pangeran dimenangkeun 10 sanggup aing mah 10 kulantaran ngan ditah opat tah geus aing mah geus opat bae ngan nu hiji digonta-ganti abeh loba ji moal aya teh jelema nu geus kitu teh boga pamajikanana mah 2 ngan nu hiji digonta-ganti anu kolotna mah teh mah kunci ulah-ulah pangbeasan tah mah weunang tah mah geus jore dek bagus du kolot ulah sok ditinggalkeun brang-breng brong keneh tuh
Sebab nu kolot makan kieu urang mah di mana-mana mawa sesehanan kan kolot bagiannya sih nu kolot teu zaman baheula kuari mah leuwih parah walau nah ai diatur mah ku agama ngeunaheun hirup teh ya. Kemudian ayat cahaya ilahian kehalangan teu nyandung urusan ada di parentah ieu usaha di parentah asal bisa be ulah ge ubud dunya antara usaha jeung ubud dunya udah dihijikeun usaha mah usaha teu Imam Abu Bakar Siddiq ge usaha bah kaya atuh pengusaha sukses itu Abu Bakar Siddiq moal ada sekali perang jual 1000 onta lamun lain sugih atau eta kanjing Nabi Ibrahim teh masyaallah kasub kana ulil azmi atuh moal bisa nyuguhan dahar lamun teh sugih mah nyana mah panti surya ka Mesir teh sabaraha pos jelema nu dagang teh tah dijieunkeun pos-pos dahar di imahna nya lama ngembrak bae setiap aya sahabat tamu nu ka imah kudu dahar bae pan ari si eta mah nyalakeun dahar teh aya tamu kunci ulah kena kadeleuan tungtung nama kapan ceplak ke lalaunan teu ngeunaheun ka beuteung tadi besi kadenge ku batur nu tadina teh sendok ke terang teh barang eta mah eta koret merepet dur-dur pet kos kitu masyaallah embung kanyawan ku batur kanjing Nabi Ibrahim digelar dahar bahkan jana mundahar ti jeung tamu teu jadi nya nama teu dahar pernah neangan batur dahar datang ka 60 km neangan jang batur dahar doang eueuh nu ngabaturan neangan 60 km urang mah nu aya ge ditamelar berarti kan sugih atuh masalah atuh beureun sugih teh nu ngiriman aya usaha ongkoh masalah nu penting ulah aya di nu mantak disuguhkeun ya eueuh di hate nu mantak disuguhkeun ya eueuh di hate pan aya di hate mah jadi suguhkeun ulah yang anak ieu yang incuk ieu yang isuk atuh jang mana jang batu ieu jang anak ieu jang incuk ieu jang isuk eueuh jang batu eta ngaranna asup hate aya eueuh di hate mah ieu ngembrak we los jeung beja-bejana los asal ganti be mejana tuh ulah aya di hate urang boga mobil jelema nu butuh ieu pula deuk ngijeu mobil mereka aya naon tah pamajikan ieu hamil anu kana meriksa bawa aya ujang meuli bensin eueuh tah masyaallah jang dahar tah aduh geunaheun urang ayo kan geunaheun nu nginjem da geunaheun masyaallah Maji, ulang injak mobil naon? Iya pemajikan yang mules beli ngalahirkan Malaysia. Ye parang sana emang aing buka mobil menang nyokotan, nang beli, kadangnya gue jelis ya, nang beli atuh. Masya Allah. Atuh ayo kos gitu mah kula mah ieu menak nyawa bae lain sewa nih mah. Iya pemajikan kula ngaborosot di jalan, atuh sabodos sia teh urusanna. Sia-sia nu boga gawe. Ngeborosot sia itu urusan jeung sia. Moal kebal ku galedeng jelema kos kieu. Aye. Urang tempo kahirupan para solihin, kahirupan para aulia-aulia Allah, kahirupan jelema-jelema anu geus marenang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat lah. Urang hirup di dunia ngamampir doang, mampir doang. Kok diriweuh-riweuh sih. Keur mejena lindek dunia di leungeun urang, wayah urang balik babalik bae. Ta urang kudu boga kasadaran na ieu urang ngaji supaya urang timbul sadar jahe orang sakedeung hirup di dunia. Can bisa urang ibadah. Loba gangguan berenang boh dahareun inumeun kitu keneh deuleu denge pergaulan urang memperbaiki besi isuk pageto dipundut ku Gusti Allah tah ieu sadar kana sadar mana anu teu sadar aki-aki ge tahun baru ka puncak
eta kan teu sadar eta kos kitu kapur jak aki-aki ya Allah ya Rabbi pan geus teu normal jerona aki-aki mah deuk naon tuh kapuncak sanyadan ditoelan ge jeung moal hudang atuh deuk kanaonan nu ngora ge geus teu kudu tahun baruan ngadoa tahun baru lain kudu leuleumpangan kos kitu. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang keur nyaritakeun fardu kifayah. Wa min furudil kifayati al-qiyamu bi iqamatil hujjah. Nomor kedua al-qiyamu bi halil muskilati fid din, tepan kana mudar kasulitan dina agama. Ieu adalah fardu kifayah. Ngaleungkeun kekeliruan persubhatan ieu termasuk fardu kifayah anu idza fa'alal ba'du saqatal haraj anil baqi di mana dipigawe ku sebagian anu sampurna ngagaweanana maka saqatal haraj anil baqi logor dosa tina sasesana nu teu migawean jadi teu kadosaan asal sampurna ya Allah ya Rabb. Tayyib nyaritakeun tentang muskilat dina agama kesulitan contoh nyaritakeun penyakit hate nyaritakeun urang ngadengekeun ngaji ngaranna ai ngaji mah tu KBG babari ngalaksanakeunana hese batesan-batesanana jeung sabab-sababna hese luar biasa tah asal aya bae ge saurang menu bisa saurang urang milu kanyana cukup ge sakitu emang ieu urang mikiran ieu ngabersihan hate emang henteu hese ngabersihan awak mah babari jasa ku sabun ngabersihan mobil mah babari ngabersihan imah babari ngabersihan hate masyaallah hese na lain lalagaan urang ngawarung di dia aya deui nu ngawarung kunaon tuh jelema balanjana ka ieu bae warung urang mah sepi mulai sia lamatnya ye jana ngawarung aing ngawarung kunaon eta jelema ka dinya bae mulai sabinggu 2 minggu kucem banget kan banget ditanya teu nembal lantaran geus bubulanan mulai eueuh nyana goreng ka Jampang Surada beli anak-anakan colokan dibacaan mantra-mantra yes ieu bawa ka ditu tenden ke di mana bae gali di hareupeun warung mah sarua jeung aya maitan jadinya saha si jelema nu hayang ka mait eueuh tuh julid da ngaranna tata bersihan kuduna makan kieu ieu komo dulur urang mah urang ngawarung di dia ngawarung tetangga urang atuh dulur urang rame nya masyaallah alhamdulillah sia dibere rame geus aing teh rame nyana atuh heulanan geus aing mah bunga nyana bisa kabeli motor bisa kabeli mobil geus salah urang atuh ulah susah kabehan alhamdulillah kabeli bener nyana mobil masyaallah urang bersyukur ka Gusti nuhun Gusti tetangga abdi geus kabeli mobil ngomong mah babari tak kuarita laksanakeun coba ku dia wih parangsara eta onang ngawarung geus kiai jeung kiai emang kiai jeung kiai teu seri teluh masyaallah teu seri teluh sarua bae kiai partai mah kos kitu nu lain partai ge sarua nah eta kadara rese sagede kiai ilmu aya dinyana atuh tetep bae hasud mah terus naik hasud bantu terus bae di kiai los da eta ngabersihan nu kos kitu kan hese tah hese ya Allah ya Allah nganyahokeun tentang zahir ilmu
ai kitu mah anu dakoik teh kudu hese ieu nu babari carita tentang wudu jeung caina, carita tentang syarat salat, rukun salat, praktek salat. Nah, ieu ulah aya kesulitan dina masalah agama eta kos kitu ngaranna fardu kifayah lil muskilat fidin anu dakoikna ai kitu mah anu zahir-zahirna mah tamakan fardu ain ieu menu lelembut nu hararesena mah na eta mah cukup saurang bae engke nanya contoh tentang munakahat ieu tentang tolakna, tentang idahna, tentang nafkahna nu kesulit nu tentang pasahna kan teu bararisa kabeh cukup ku saurang bae engke nu sejen nanya Waalaikumsalam Kiai kula deuk nanya aya naon ieu tatangga kula awewe ditolakna tolak 3 nah ieu kumaha ieu jadi ditu mah tolak 3 jadi hiji. Nah, pugus ya aing hitung 3 hiji apa 3 apa hiji mun sia ngitung hiji 2 3 mana tuh 3 jadi hiji nu eta mah kula gak bingung jaknya teh tolak teh lamun 3 berarti 3 kok bisa jadi hiji sih tah eta cenah jaknya mah jadi tritunggal Kristen tah mah tuh macem-macem sia tah cukup saurang bae tentang pasah tentang tolak cukup saurang mangke nu sejenna nanya lamun sama sakali nyaho doraka kabeh aya bae nyaho cukup asal beneran nyaho na hilil muskilat fiddin. Nah Kiai ieu kula jualan beas tapi sok dituker jeung beas deui teu meunang ribawi tah mah kos kitu mah meuli dirham ka dirham teu meunang ribawi tah mah kos kitu mah nah eta teh saurang bae nu nyaho batur nanya cukup tapi lamun nu nyaho kabeh doraka kabeh fardu kifayah bi ulumi syar'i ka tafsirin wa hadisin termasuk fardu kifayah nganyahokeun ilmu syara' nyahokeun ilmu tafsir nyahokeun ilmu hadis eta teh ngaranna ilmu syara' ngaji tafsir teh tafsiranana ieu tafsiran saha Imam Jalaluddin Jalalain ai di urang mah pan Jalalain teh sok diganti jalan lain wah mengko se jalan lain mah aya kitab Jalalain ieu tafsir saya Qurtubi ieu tafsir saya ieu tafsir ahkam ieu tafsir saya Fakhrul Razi ieu tafsir sa dan lain sebagainya kudu nyaho engke aya mustalahat-mustalahatna mustalahat tafsir istilah-istilahna kitu keneh hadis ieu teh hadis teh aya hadis sahih aya hadis dhaif aya hadis mudhal aya hadis mu'an'an aya hadis dan lain sebagainya aya mustalahat hadis teh kadarna ieu hadis teh hadis sahih kasahihanana min jihatil matni min jihatir rawi sanad-sanadna ta eta kudu nyaho kos kitu pan urang mah padu ngahadis bae asal ngahadis bae mun ditanya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa tanya aya teh hadis teh sahih apa dhaif sahih teh min jihatil naon coba riwayat teh saha pan teu nyaho ieu urang mah asal ngahadis bae di panggung nu penting mah heureun amplop wala sok neuleuh ka dieu teh sia ka dieu bae biasa bae ka diisin rasa pan urang hadis teh kudu nyaho hadis saha madak ahli hadis makan nyaho nyana teh anu golen Nabi sallallahu alaihi wasallam tah sabaraha eta teh sanadna tah hadis itu ieu teh apa Bukhari apakah Muslim apa Imam Tirmizi ieu teh apa Sunan Abi Daud nah apa Sunan Nasa'i nah eta teh kudu ngaho urang mustalahat hadis masyaallah nu mantak paling lemah ya cek ahli hadis ya untuk di Jawa Barat untuk di Jawa Barat paling lemah Jawa Barat kuari kan dibagi 2 Banten tentang ilmu hadis paling lemah
Jawa Barat di Bandung warima bagi dua Banten nu maher nu mantak teu bisa ditarungkeun di bahsul masail teh anu tarung Jawa Tengah Jawa Timur Padang Sulawesi Aceh da ieu nu bisa tarung di bahsul masail we heulanan di NU batur coba saha nu muncul coba Jawa Barat saha nu muncul komo Banten mah melu urang Banten mah asal ngahadis we geus selamat saja pakai ngahadis pakai dengan duit lain hahaha yes nah ya Allah ya Rabb kan aya daftaran ieu teh di kuari aya daftaran ulah pajar teh kostoriko toriko pek bae dekat ku toriko teh aya daftaran apa dijang naon an masalah teh didaftar ge aya daftaran formil TNU aya daftaran khusus di luar eta aya daftaran terus kajahoan bakal kajahoan di toriko teh bakal kajahoan kelas dunia bakal nganyahokeun di toriko teh aya sanad nah eta keur carita toriko carita hadis apakah ieu boga ijazah kosong apa ijazah amah kajahoan ijazah kosongna menang ti saha ieu teh mun urang ngaji Bukhari sanadna menang ti saha ti anu mah berarti ka anu bener ieu menang ijazah mun ijazah kosong ijazah amah onam ijazah amah ge aya ta ieu teh lebah ieu Jawa Barat teh lemah terutama ka dieu Banten sangat lemah daftaran anu boga ijazah kosong deuk kumaha tuh coba deuk kumaha tah ieu sedeugeut di dieu kudu nganyahokeun di ulum syar'i ka tafsirin wa haditsin saurang bae sabaraha ieu teh ukuranana sakabupaten masafatil qasri teh 80 kilo atawa itu 100 kilo di orang mas 80 kilo berarti sak antar kabupaten di Kabupaten Tangerang aya nu bisa hiji nu maher tentang tafsir jeung hadis hafal kana mustalahatna nah cukup nu sejen nanya kadinya sak kabupaten hiji geus cukup kuari mah sebenarnya mah lain sak kabupaten kudu sak kecamatan hiji lantaran iki wong geus ake temen wis ake temen wong sedesa iki aja wis 18.000 ge iki apa iki ini apa iki Sukamantri wis 18.000 iku kono mah apa maning ini geus akeh temen ijang nanya deuk ka mana sakabupaten loba teh sakecamatan teh geus kudu aya nu maher saurang eueuh doraka kawehan sabla raja nu nyaho ka ilmu tafsir jeung ilmu hadis nah sakbla raja doraka kabeh masyaallah karim sa pasar kemis nu bisa hiji-hiji aja doraka kabeh sa SPT nu bisa SPT daun sepatan nu bisa tuh ya doraka kabeh masyaallah iya biulu bisa dikata tafsiri dua hadisi termasuk ilmu alat nu bisa ngaji ilmu nahu saurang sakaupaten saurang acan duraka tuh kabeh nu bisa ilmu tasrif saurang sakabupaten nu bisa atuh duraka kabeh taruhlah ilmu tasrif ilmu nahu ilmu bilagah loba teh mah geus diararaji bahkan maher sebenarnya di Indonesia ya tentang ilmu alat malahir sebenarnya sangat bisa diabenkeun ngan urang mah ieu di urang ieu bahasa nu lemah sebab setelah diteliti atuh moal aya nu ngaleuwihan urusan bilagah mah di Johar Maknun hejeu kudu juman moal aya sadia eta sedangkan di urang mah teh Johar Maknun teh di urang Johar Maknun kudu juman pake lalap ku santri mah teh mah pake lalagahan ku soal pake lalagahan di paroho deui
pakai lalagaan lah komo di wetan Mang Cianjur Sukabumi Tasik Garut reng nyaritakeun ukudul juman da lah tamatu kitab anakna ka bakosna ya di luar negeri mah di luar negeri eta teh geus carang diaji ukudul juman paling banter johar makmur di urang mah ukudul juman jeung sarah-sarahna jeung sarah-sarahna ge diaji hebat sebenarnya di urang loba kiai bilagah teh loba geus eta urusan teh mah geus loba bae eta komo tasrifan mah geus loba jasa. Nah, nulangka Jawa Barat, kemudian termasuk Banten, iya mendalami ilmu hadis rada langka. Nah, bahasa urang doraka kabehan. Wa bi ulumi syar'i ka tafsirin wa hadis wal furu' bihaitsu yasuhul qada. Jeung ilmu furu'il fiqhiyah az-zaidah ala ma la budda minhu ilmu furu' ilmu cabang-cabang bangsa fikih anu ngaleuwihan kana anu kamistianana di luar eta sehingga patut jangan hukuman ieu pihakimeun bijaksana anu nyana geus menguasai hukum tarolah Fathul Mu'in teh geus diheum-heum bujan nanya naon bae ndanya naon bae geus moal diengkekeun deui sapira pikir sebenarnya mah ngan kabagi opat doang pikir mah hiji ubudiyah nomor ka dia muamalah nomor ka tiluna munakat nomor ka opat jinayat gan sakitu sebenarnya mah ilmu pikir mah ngan opat rupa ubudiyah peribadahan naon muamalah bangsa permuamalahan jual beli gandeng menggade dan lain-lain sebagai eta muamalah nomor ka tilu munakahat pertikahan nomor kaopatna eta jinayat sakitu doang pikir malah sapira opat rupa barang dibaca teh ubudiyah ge horegan angel jeung hese kaya hoan angel jeung hesena atuh majmu bae datang ka 20 jilid bacaan ku sia boro-boro 20 jilid kudu maca sapinah ge leutik ya sakadi asal menang salemes sabaris haju ae bae kok saya obat tiduran betes yuk kitabnya kok saya obat tidur asal dibaca baik orang aja baik boro-boro maca ngadengikeun geus sarua mantap cenah kiai kudu ngamalum ka kula keur ngaji kula mah ngopi ngarokok ye kudu meres ya kai atuh sia nyayomkeun teu mah kos kitu mah geus kiai ngacoplak aing ngarokok tolol teu coba eta da jelema anu ngarokok jeung ngopi nyayomkeun kiai teh sebenarnya mah kos doraka sia aduh asa ditabur-taburkeun ta kopi tah kabeteung tapi nayal qurui bihaitsu yasluhul qada eta kudu sakabupaten saurang anu siap jadi hakim kudu aya sakabupaten saurang siap nyananang tangan dari berbagai permasalahan siap ditanya urusan ubudiyah dek hayang nyaritakeun urusan muamalah dek nanya pelemah mana urusan jual beli urusan gade menggade urusan gitu sagala naon gitu ngaranna urusan persawahan pertanian eta ngaranna muamalah dok dek nanya pelemah mana eta karena muamalah kemudian urusan pertikahan mimiti nikahna syarat-syaratna rukun-rukunna kemudian pasah-pasahna tolak-tolakna dan lain sebagainya ayo dek datang ka mana nya urusan waris-warisanana ayo dek nanya kumaha urusan jinayatna nah kudu aya saurang nu maher jang tanyaeun batur teu kudu kabehan teu kudu kabehan fardu kifayah aya saurang anu mampu nu sejen nu teu becus teu kadorakaan jadi berarti kan ngeunahkeun ente ngeunaheun eta jadi jelema bodoh teh ya jadi jelema bodoh eta teh kasapatan kudu pinter lantaran aya saurang mah nu maher ilmu fikihna ieu nu bodoh teu kadorakaan lamun nu bisa kabeh doraka kabehan anu matak nu bodoh teh sabenerna mah kudu dararata gak kiai mawa jeruk tuh siapa pacar hayang yang jerukan teh hayang mah teu beuging mah nu haseum mah lah dia ngomong doang mere tilok nah eta mah
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enak deh. Aduh, kula mangga salam bilang ngadenge pengajian kula mah bodoh. Cacak-cacak eueuh kiai anu pinter meureun kula doraka kulantaran aya kiai anu pinter kula ieu alhamdulillah jasa jadi kabawa teu doraka. Kula mah mawa ieu jeruk ieu apel jeung kieu alhamdulillah. Kula tah di mana sia. Geus beres. Ngobrol-ngobrol. Ieu kula deuk nanya kiai, nanya naon? Ieu kula nanya ieu jual beli. Masalahna naon? Ieu kula jual beli. Saju ieu jual belina kula teh henteu pake tarima meuli tarima ngajual teh kumaha? Ji nyahonya. Ji. Kula ieu mantak mere jeruk ke ka kiai percaya. Kiai teh bisa iki batu pada bae ge. Weh, iki mangan sorban bae mah kiai. Bolon wis jeruk mrene maning dah. Siap. Suka teh pinter teh kiai. Weh ditanya, teu bisa orangana. Nggak saya mau merah jeruk deh kayaknya. Jadi kiai itu bener-bener kudu maher furu biaya sulil kodok sehingga nyana bisa jangan hukuman kara. Eta bisa nyapaatan kanu bodoh. Insyaallah di lembur ngambalayah ku ari kiai. Eueuh hiji lemburna eueuh kiaian ku ari mah malah masa lembur loba kiai. Aya 2 aya 3 malah raribut kiai jeung kiai. Datang ke ribut kiai kudu mah loba kiai teh tiis di lembur ieu ribut aya mun ngariung aya kiai ieu datang ieu henteu mun ieu datang kiai ieu henteu aya naon sih kiai jeung kiai we kos kitu atuh kamu masyarakat cacak-cacak kiai kos kitu enggeus banding diseret teh mah kiai kos kitu mah rante bawa ka subur hareum cor ulah kena hudang deui atuh kiai da bagi kos kitu urusanna naon masyaallah kudu mah tiis saya kiai teh loba kiai teh tiis kiai jeung kiai malah adi jeung kakak teu nanya adi jeung kakak kiai adi da jeung kakak teu nanya atuh teu kumaha umat nyana bagi kos kitu asal adina datang kakana henteu asal kakana datang adina henteu malah ngomong gas mun kadinya uang aing teu kudu ngundang mun kunang aing bae itu teu kudu diundang belu aing mah iya tuh nya kumaha ya entah aing mah kitu bae Quran aya di nyana fikih aya di nyana bahkan nyana ge ngaji Ihya Ulumuddin tasawuf tapi nyana teu nanya jeung adik teh kumaha lalakonna masyaallah coba pikir kurang kepinteran aya di nyana ribut aya di nyana eta mah kiai panggoblok-goblokna aglabul kiai eta panggoblok-goblokna kiai eta saja nak kiai waktu udah bejakan yang nyaho lah di Cikupaya di Belarajaya dengan di dong di Pasar Kemis Salamet di Pasar Kemis aya ge hiji 2 3 4 5 penyakit hati teh kos gitu ya Allah ya rezok urang usahakeun memeh paeh supaya rapi ulah aya geura dungka dengki husada hasud kitu isin ge urang batur maka urang benduk aja asal urang we ulah di benduan mah geus barariasa tapi urang ulah sakitu isin ke ketika urang ditimbang amal dihisab aya kos kitu rapi hadir ulah aya komo dikiaikeun diustadkeun mah lamun basi keneh boga kos kitu sok introspeksi di ya Allah awak sia si kunaon gasi eta bendu bae atuh eta sih itu mah loba anu merena sih mah atuh urusan kos kitu ieu urusan kos kitu ge lain naon panas nyana mah boga mobil yang motor kan atuh lah sapira urusan bos ngabonceng mah ngabonceng isin nyana ngomong sorangan edan gitu ge introspeksi urang masyaallah dititipan ilmu lain haji bagi bagus bagi takabur nah iyalah penyakit nah beresan gerak supaya rapi nah iya tina sawarehna fardu kifayah hiji al-qiyam biqamatil hujjah 2 halil muskilat din 3 bi ulumi syar'i ka tafsirin hadis 4 wal furu'i bi hayati rasul qada 5 wal amr bil ma'ruf wallahu a'lam Allah
Allah Allah Allah Allah Allah la ilaha Jibril Mikail Israfil Munkar wa Nakir Rakib Atid Jibril Mikail Israfil Izrail Munkar wa Nakir Rakib Allah la ilaha kahiji Nabi Adam kadua Nabi Idris katilu Nabi Nuh kaopat Nabi Hud kalima Nabi Saleh kagenep Nabi Ibrahim ketujuh Nabi Lut kadalapan Nabi Ismail sembilan Nabi Ishaq 10 Nabi Yakub 11 Nabi Yusuf 12 Nabi Ayub 13 Nabi Syuaib 14 Nabi Harun 15 Nabi Musa 16 Nabi Ilyasa 17 Nabi Zulkifli 18 Nabi Daud 19 Sulaiman 20 Nabi Ilyas 2 hiji Nabi Yunus 22 Nabi Zakaria 20 Nabi Yahya 24 Nabi Isa 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moal ayat Nabi dugi kapoe moal ayat Nabi dugi kapoe Allah 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 la ilaha Jibril Mikail Israfil Munkar wa Nakir Rakib Atid Jibril Mikail Israfil Izrail Munkar wa Nakir Rakib Allah 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 la ilaha kahiji Nabi Adam kadua